Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya 5 macam penyakit hate nu matak ngaruksak kana amal ibadah urang, ngaruksak kana pahala ibadah urang, berbahaya lamun urang diingu. Nomor kahiji nyaeta ria. Ria teh hiji perilaku hayang nembongkeun ibadah ka batur. Asal ria tina kata roa ningali ibadah teh hayang katingali ku batur. Nu biasana tadarus teh di jero kamar ieu mah aja ditepas pantuna dibukakeun. Da nyawa ka ngaliwat. Mereka tepo mamanya tuh kan ngaji. Ria ngaranna. Ibadah hayang katempo batur. Kadangnya batur ngaliwat orang ke di kamar kedua takbirnya tarikeun Allahu Akbar seperti nah hayang ka tara ku batur. Nomor kedua sum'ah itu kalimat sami'ah nyaritakeun ibadah ka batur. Ai tadi mah hayang katingali tanpa nyaritakeun ai ieu mah nyaritakeun nyaokeun nguruskeun naon di warung teh cenah keung main ngabejakeun penting tahajud mereka gitu. Tetuluh penting mah ya. Atuh alakat saya lah tahajud teh cenah. Ka ngaji Quran. Kalau kitu teh sumah ngaranna. Alasan mun nya teh mah gudang penting bela teh sare, belana ngalawan tuluh teu jadi pahalana. Kusabab dicarita-caritakeun ka batur. Beda deui jeung motivasi mah beda deui. Ya. Motivasi mah beda deui. Dia berjamaah subuh ya persep. Tas berjamaah subuh sewakiahan, sekuliah subuh, dia nama-nama ilmu, eta mah ngajak gitu mah. Lain sumah hayang kapuji lain. Nomor katilu takabur. Aya takabur teh ngarasa awak sorangan leuwih unggul ti batur. Takabur ngaranna. Perasaan teh leuwih we sakal ti batur teh gitu. Mau ibadah urang leuwih ti batur. Salat urang leuwih ti batur. Perasaan hate teh asal leuwih sagala ti batur eta takabur. Anu kaopatna ujub. Ari ujub mah beda takabur ya. Ujub mah ngarasa diri nya bangga ku kaya diri sorangan. Teu bebeja ka batur teu ngarasa hayang batur teu sorangan unggul. Bae ngacar ngeuteung. Aing teh getol ibadahnya. Tak perasa gitu unggul. Ujub mah banyak kali kawak sorangan, ai takabur mah ngarasa diri leuwih unggul ti batur. Ai ujub mah teu ngarasa unggul ti batur, kan bangga kawak sorangan gitu kan. Ai ujub mah. Nomor kalima yang paling bahaya eta hasud. Hasud teh teu resep kana nikmat nu katarima ku batur, tuluy hayang ngaleungitkeun. Batur teh meunang kabagjan, kabahagiaan, mau beunghar, mau kumaha hewa hati teh hayang ngaleungit ka beungharanan. Mah carana hayang ngabangkrutkeun usahana, hayang ayeuna nyilakakeun. Eta hasud ngaranna teh kitu. Beda jeung sirik iri eta mah ambak kungkul ningali batur beunghar teh. Ningali batur menang beal teh ambak kungkul. Ai hasud mah sakalian aya upaya, aya usaha supaya mana teu meunang deui kanikmatan eta gitu. Eta 5 macam penyakit hate nu mata karusak karena amal ibadah urang. Ria, sum'ah, takabur, ujub jeung hasud. Mudah-mudahan urang bisa dijauhkeun tina 5 penyakit eta. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.